Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Minggu kapengker urang parantos diajar ngeunaan istilah ingon-ingon. Aya nu disebut paranje, aya nu disebut kurung, aya oge nu disebut ngangon. Sareng aya deui nu disebut ngarit. Tapi dina dinten ieu urang bade diajar basa Sunda ngeunaan basa Loma jeung basa hormat. Basa Loma nyaeta basa nu digunakeun pikeun jalmi anu parantos dikenal ku urang. Basa Loma teh tiasa diartikeun basa nu kasar. Hidep tangtuna tiasa ngabedakeun upami hidep nyarios sareng rerencangan, sareng hidep nyarios sareng sepuh, sareng bapak ibu guru. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan basa lemes. Basa lemes teh nyaeta basa nu digunakeun ku urang pikeun nyarios kanu kaluhureun. Contona si lain nyarios sareng ibu guru. Tangtu si lain teh nganggo basa anu langkung sae, langkung sopan. Ta eta anu dimaksud ku basa anu lemes. Ayeuna ibu bade masihan contoh bahasa Loma atawa bahasa anu ku hidep sok dianggo dina kahirupan sadidinten. Di dieu aya si Lili sareng si Udin. Si Udin teh naros ka si Lili, "Di mana meuli buku teh, Lili?" Si Lili ngajawab atanapi ngawaler, "Di warung, Din." Tah eta contoh bahasa Loma, bahasa anu ku urang sok digunakeun. Bahasana teh digunakeunana sareng jalmi anu saumuran sareng urang atawa hidep. Ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan basa nu lemes. Di dieu aya gambar ibu guru anu papendak sareng muridna. Nah, si murid teh naros ka ibu guru. Si murid moal nyarios, "Bu guru, bade indit ka mana?" Nah, eta mah kalimahna teu cocok upami naros ka ibu guru. Tapi si murid teh bakal narosna kieu, "Ibu bade angkat ka mana?" Nah, tangtuna si ibu guru ngajawab atanapi ngawaler, "Ibu bade angkat ka sakola." Tah eta contoh basa nu lemes. Hidep tangtu tiasa ngabedakeun mana bahasa nu Loma, mana bahasa nu lemes.
Ayeuna hayu urang diajar basa loma sareng basa hormat. Urang diajar ngadamel basa loma. Nu kahiji, umpamana hidep rek pinjem sapatu ka babaturan. Contoh, Udin, pinjem sapatunya. Contoh nu kadua, hidep rek menta idin teu sakola ka ibu guru. Hidep tangtu nyariosna benten sareng ka si Udin tadi. Si hidep moal nyarios, ibu, urang menta idin teu sakola. Tapi hidep pasti bakal nyarios ieu, Bu, permios ke enjing mah abdi bade idin moal lebet sakola, bade aya kaperyogian. Kinten-kinten kitu kalimah anu ku hidep digunakeun kanggo nuhunkeun idin ka ibu guru. Pangajaran basa Sunda dina dinten ieu ku ibu dicekapkeun dugi ka dieu. Mudah-mudahan hidep sadaya ngartos kana pangajaran anu tos didugikeun ku ibu. Mangga wilujeng enjing, wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda dina minggu ayun. Tetep sumanget, tetep jaga kasehatan, sareng tetep ngadahar tuangeun anu sehat. Wilujeng diajar.